Sia beneran geus hayang kawin tah Min? Des, geus kesel soalna aing hirup ka kieu bae. Bosen unggal poe hirup maksiat dibabawa lalaki ulin diuk bae aing mah. Sampai kabudugan bol aing. Sia mah rada boloon ongko jeleumana daek bae diajak-ajak ulin jeung lalaki karuyuk. Tapi serunya Des, resep. Mah edan. Geus lah, kuari mah lamun aya laki anu ngajak kawin terima bae ulah pilih-pilih. Dek moakeun duit sababaraha kajeun, yang penting mah lalakina bener jeung serius bae ka urang. Oh, Teh Desi geus hayangeun kawin. Terus cerik bae. Punten Teh. Mangga. Aubek, sini dong godain Minah. Minah nih si cantik manis, kasakeun pager. Bating torek. Oh, tos ya si Subek, belagu amat sih ya, banget kos bekicot ge. Mute. Teberang tepeting kekedangan sorangan be kesel aing mah geus kebal aing untuk kekedangan jeung bikang deui iraha meureun komo lamun kekedangan jeung si Desi mah mantak lah rasana. Desi Des sing ngedeng di dieu Oh, dai, aing hayang maturan sia ngedang. teh sia sius Teu teh aing ngedang di dieu. atuh kajen jasa Des komo lamun aing dikajenkeun meluk sia mah bari nyium saeutik lameureun Sia hayang tah. atuh hayang lah. Atuh geura ieu hayang mah. Beneran oke gas. Mang istighfar mengenai. Subek kok jadi si anu ngedeng di dia tadi lain si Desi. Teh Desi naon? Orang ti tadi ge urang nu geudeng di dieu maling Teh Desi. Kira aku Subek. Geus stres Mang Dada ya. Moal mungkin Mang, seorang Teh Desi daekeun ngedeng di dieu bareng jeung Mang Daday. Mustahil jasa. Kanan salah. Tapi Mang, tadi orang ngadenge Teh Desi curhat jeung Teh Minah. Teh Desi geus hayang kawin cenah Mang. Oh tah. Oh Mang, Teh Desi ngomongna ge kieu. Geus lah, kuari mah lamun aya lalaki anu neuk ngajak kawin, neuk diterima bae ulah pilih-pilih, neuk mawakeun duit sababaraha ge kajeun. Yang penting lalakina bener jeung serius ka urang. Kitu Mang. Waduh. Berarti si Desi teu berharap kasih didin doang. Saha bae lalaki anu ngajak kawin pasti diterima. Atuh ho Mang, asal mah lalakina bener jeung serius cenah ge. Cocok. Aing kan bener-bener bogo kasih Desi. Serius jasa aing mah bogohna. Geus geura lamar atuh, bisi kepilaan batur. Tapi aing kuari mah teu boga duit jasa bek. Ujung mayar penghulu-penghulu acan. Ngajual sawah be, Mang. Mang Dade buka sawah meureun. Oh bener, dijual lah ke batur aing. Dengan aing pun batur aing lah ya. Iya, siap. Ya, ada nusuk kulit itu ya. Diangkat. Kedeng. Halo Rod. Aing aya perlu ya. Tangguhan gue nyan tempat biasa. Enggak selalu ngomong, datang baik ke tempat biasanya. Oke. Oke, siap. Siap. Ayo. Kumaha Mang? Daekeun meuli sawahna? Pasti daekeun lah. Ayo naon sedai? Tumben ngedekati banyak aing. Dong bikang bae lah. Kieu Rod, aing kawin Rod. Nu bener sia. Emang aya keneh bikang anu beukieun ka sia. Teu ngeunaheun amat teu ngomong dicabok we beungeut sia menyon lah. Atuh sia dikawin jeung saha ge? Jeung si Desi jahe janda herang. Oh, bikang anu selama jadi ku sia di udah teh ya. Oh bener Rod. Terus ngajak ketemu jeung aing cuma teu ngomong kieu doang. Lain. Jadi kieu nya bro, aing ngajual sawah ka sia. Ngajual sawah. Oh, sawah aing anu di sisi cai neuk dijual, jeung modal kawin. Cuma 20 juta, murah ka sia mah. Oh, aing 20 juta mah. Ya, kurot. Oh, aing ge 5 juta. 5 juta mah aya yeuna atas aing ge. Parah amat Rod, pira aku sawah aing dijual 5 juta. Geus kajin Mang, 5 juta ge. Kan tadi sih Mang ngomong kieu. Ndek dibawakeun duit sababaraha ge kajeun. Yang penting lalakina bener jeung serius.
Oh, sinya. Geus gadekeun 5 juta. Tapi sawah aing digadekeun nya, lain dijual. Oh, geus, oke. Lumayan jumlah genjer. Iya duitnya ya. Asik, Bek. Jadi aing kawin. Be, Mang Dadai. Keur boga duit ah, meneh loba. Oh, Jo. Ieu duit jeung ngajak si Desi kawin. Emang Teh Desi bakal daek tah kawin jeung Mang Dadai? Dekeun lah, Jo, pasti nageh. Geus larot. Aing buru-buru ya soalna. Oke. Ayo, Bek, mabur. Gisel. Parah. Bilang duit laju bae mabur. Dai. Mang, asa kenal he. Kosi Ajat, kakana si Dede Ihab. Nyahonya. Maedan. Kalem. Kawin. Gedeng deui aing kawin. Emang orang meuli bere upah tah. Kan orang geus mere info ka Mang Dadai lamun Teh Desi hayang kawin. Terus Mang Dadai mates ngagadekeun sawah. Piraku eueuh jeung meuli kopi-kopi acan, Mang. Tenang ulah sieun, kayak geus siap poin diupahan. Bener nya, Mang? Hooh, geus loba bacot sia mah, sungguh sia bute garing tah. Maedan. Bek, tapi aing kudu kumaha ye nya? Apa aing langsung ka imah panghulu? Panghuluna langsung dibawa ku aing ka imah si Desi. Atuh ulah waka, Mang. Mending urang sampeurkeun Teh Desina heula bari bawakeun duit. Ibarat kos sasarahan kitu, Mang. Oh, bener, Bek. Berarti aing kudu salin deui lah. Atuh salin lah, make papakaian anu rapi, make peci ke, koko ke, geus naon we pokona mah anu rapi teh, Mang. Oke, geus hayu urang ka imah aing heula, urang salin. Geus ayo lah. Ayo. Geus min ulah cerik bae, ku sudak leutik jasa he. Des, kunaon eta si Minah cerik? Iya Din, manehna sayang kawin, nyampe cerik kieu, ampun aing mah. Kan kawin jeung saha kitu si Minah? Kajin Nadin jeung sia bae aing mah. Hayu geus urang kawin. Jelema edan, embung amat aing kawin jeung genderuwo. Eta sia gundurwo. Para amat si Adin ka Mina. Sia teh Minah rada eo, sia nyaho meureun si Didin mah ka bogoh aing. Si Minah mah otakna kieu meureun. Minah geus kudu cerik bae naon sih sia? Nyaho, putu jelas ya mah. Hayang kawin si kudu ceurik. Aing mah lajuna curiga ka sia. Sia mah keureuneuh meureun nya. Hah, naon sia Din? Ngomongna lamun sret bae he. Des. Oh, Des, sabenerna mah aing reuneuh. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Aing keur ngandung Des 2 bulan. Aing diperkaos ku bule. Bujo Minah. Hebatan sia. Bule daekeun merkaos sia. Oh, juk wari bulena kabur ka negarana. Bungeun tanggung jawab. Orang mana emang? Orang Kamerun. Eta sia orang Kamerun. Oh, Des. Jelema anu ngareuneuhan aingna percis ko si Adin. Hideungna hideung dop ko sia. Naon sia mah? Mirip-miripun ka aing sih Minah. Geus ge Min, sabar atuh. Aing mah hayang kawin, Des. Karunya supaya ieu anak aing boga bapak. Kawin jeung saha ge? Des, udah diurusan jelema kos kitu mah. Mendingan orang ulin yuk. Sia bae ditu nu kulin mah aing mah turun si Minah heula di dieu karunya bisa bunuh diri doang aing mah, aing tinggalkeun sorangan mah. Ih, aing. Mangos ge, aing cenah di bae mah. Mending aing balik lah. Hayang bobocan heula aing mah. Mau kitu. Oke, dadah. Dadah. Minah geus ge lu cerik bae, ja bingung ka aingna. Jorok ih. Geus grepe ge ih. Lu cerik bae. Heh, Doi. Nu ka mana sih ya? Engke ge Mang Didi nyaho, Mang Dai. Yoi. Pokona mah gedeng deui sia bakal galau, haju gantung diri di tanggal dangder. Nah, sih, tengah arti yang kasar ya. Siapa nek nyalon jadi RT meureun ha, Doi? Nek nyalon jadi RT cenah, Bek. Geus, Mang. Ulah ditanggapi, urang mah fokus ke tujuan urang bae, Mang. Oh, bener, Bek. Geus ayo. Geus lah. Jahil boga suku teh ya. Saya memang fokus urang Mang, hareup Mang.
Dia lu sirik baik ih. Sin ke batu. Mina, sini ke mana sih? Awas Des, lepasin Mina. Sini ke mana? Di dieu bae atuh. Di baturan kuaing di dieu ulah sasoranganan bisi bunuh diri kes ya. Please Des, lepasin Mina ih. Mau dilepaskeun kuaing Mina? Desi, Naon? Sia marah tak aing? Tetap mau dilepaskeun kuaing. lepaskeun. Mina, hendak pipis heula. Kayang pipis tah. Oh, sakuboloon. Mina yang pipis doang ge, mali tegeran bae. Atuh sia aku nonton ngomong tadi ge, lamun hayang kiih mah. Geus segera ditu ge, ngompol ke di dieu. Ka dedenya. Oh, Minah ku aya-aya bae. Horeng hayang kiih, sugan aing bunuh diri. Iya nah, lu si Benjo molor di imah aing. Mana make bantal jeung guling segala deui. Benjo, Benjo. Benjo, udang, Jo. Woi, Mang Didin, geus aya horeng. sia naon hees di imah aing. Terus sia menang di mana? Make bantal jeung guling aing eta, ha? Menang nyokot di kamar Mang Didin. Eta sia. Jadi sia asup ka kamar aing. Oh, ku benjo di gegeroan ge Mang Didin. Eueuh bae. Ditoong be ku benjo ka kamar. Eueuh sarua. Aya guling doang jeung bantal. Atuh geus ku benjo dicokot be bantal jeung gulingna dipake es sabarin nungguan Mang Didin. Kada bolon sia mah he. Aju sindeuk naon ge nanggon aing. Benjo boga kabar penting Mang. Kayana Mang Didin mah can nyaho ieu. Kabar naon, Benjo? Mang Daday hendak ngajak Teh Desi kawin Mang. Hah? Mual mungkin, Jo. Orang si Desi mah semual mungkin daekeun diajak kawin ku si Duduy mah. Tapi cak Mang Daday Teh Desi pasti daekeun cenah Mang. Tapi Jo, kela ge. Pantes bae tadi si Duduy make pakaianna rada-rada rapi gitu, Jo. Make sepatu, make celana panjang, warna hidung. Terus make kopiah deui. Make baju koko. Teh kitu nya mainan ngajak kawin ka si Desi. Geus pasti eta mah Mang. Waduh, kudu diselidiki ieu mah, Jo. Mang, ngomong-ngomong, tadi Benjo asup ke kamar Mang Didin. Kok di kamar Mang Didin loba sabun bolong sih? Gana Benjo. Ih, ngol bomong sasaja nya. Kunahan gitu Mang. Emang eta sabun urut dipake naon gitu? Ganeng ih, musuh ngebahas eta lah. Ngol bomong sia. Eta mah rahasia negara. Oke. Ngus, sia mending hees di dieu molor deui aing meunang nangkeun si Duduy. Benjo ulah ilu tah. Ulah sia mah kena ribet. Maedan. Nah, Mang, Teh Desi na ya. Aya naon sia? Daday, sia hendak nyunatan saha? Ngatan. Heueuh, jas sia kos bengkong tuang nyunatan. Geus Mang, tuduh poin bae Mang. Oke, Bek. Des, aing ka dieu, aing ngadatangan sia. Aing hendak ngajak kawin ke sia. Ngajak aing kawin. Oh, Des. Aing bener-bener sayang jasa ke sia. Aing janji, Des, bakal nyieun sia bahagia dunia akhirat. Sia daeknya jadi pemajikan aing. Naon sih? Lamun sia daek, Des, isuk urang kawin. Aing geus boga ye duitna 5 juta. 5 juta? Ngajak aing kawin boga duit 5 juta doang. Oh, Des. 5 juta mah kana naon Duduy. Teh Desi kan tadi ngomong kieu ke Teh Mina. Teh Desi kuarima lamun aya lalaki nu hendak ngajak kawin hendak diterima bae. Moal pilih-pilih. Hendak ngabawakeun duit babarage ka ajeun. Yang penting lalakina bener jeung serius cenah ka Teh Desi. Tadi orang ngadenge Teh Desi ngomong kitu ti dieu. Sia mah salah paham subek. Anu hayang gegera kawin mah si Minah lain aing. Si Mina. Oh, si Mina. Sia teh aku bepedeun ngajak kawin ka boga aing. Teu manang amat cek aing. Titik sia aku ngepatan biur aing bae dasar bae jebles. Atuh sia teh wawaniana ngajak si Desi kawin. Ayeuna ieu Des, kok rame? Iya Min, si Daday hayang kawin. Geus kawin jeung sia be. Ih, gas kan atuh. Masih sia. Manehna geus mau duit 5 juta jeung modal kawin. Saya tuh urang langsung ka imah penghulu. Mina siap kok, dipurak ku Daday putih kene. Lu kan aing dah.